Sampurasun para wargi sadayana, pribados ngaraos bingah tiasa nepangan para wargi sadayana dina acara Pani Ismana ngalangkungan kanal YouTube YKB Bahasa nyaeta Bahasa Sunda. Sate acana urang ngawitan acara ieu mangga urang nyuhunkeun sih pitulung Roh Suci. Nun Pangeran anu agung mulia dina danget ieu abdi-abdi sadayana sejak ngadangukeun piwuruk anjeun. Bukituna mugia Roh anu suci tiasa ngauban abdi sadayana supanten abdi terang sareng tiasa abdi ngalarapkeun dina kahirupan abdi sadidinten. Hatur nuhun Pangeran. Amin. Para wargi sadayana, panglenyepan dina danget ieu dibantun tina renungan wasiat anu judulna Karesten Sajati dumasar kana aosan 2 Korinta genep ayatna anu 14 dugi ka pasalna anu ka-7 ayat 1. Ayat lulugu dicandak tina pasal 7 ayatna anu ka-1 anu kieu unggelna. Dulur-dulur eta janji-janji teh ditujukeunana ka urang. Kusabab kitu urang kudu micen sagala lareged lahir batin hirup kudu bersih jeung kudu ajrih ka Allah. Para wargi sadayana, urang anu tos nampi sinugrah hati Kristus sakedahna ulah ancruk deui kana rereged dosa. Sinugraha ti Pangeran teh kedah direspon ku cara hidup anu sarimbak sareng anugerah ti Gusti. Urang kedah merjuangkeun hirup anu bener oge suci. Paulus negeskeun supaya jamaah misahkeun diri tina pangaruh jalma-jalma anu teu palercaya ka Allah. Jamaah Kristen di kota Korinta teh kelompok minoritas anu sakedahna ngarakeun hubungan sareng masyarakat sabudereunana ngarah hirup aranjeunna ayem tentrem. Paulus oge ngingetan bahayana pangaruh jalma-jalma anu teu palercaya ka Pangeran. Aranjeunna disuhunkeun jadi karesten anu sajati. Paulus musurkeun kana hubungan jalma-jalma anu percaya sareng masyarakat anu tiasa ngalantarankeun maranehna ngantunkeun Kristus. Contona hal-hal anu aya hubunganana sareng nyembah brahala. Paulus ngarepkeun jamaah nebihan tina praktek-praktek kawas kitu. Sakumaha caang sareng poek moal tiasa ngahiji. Oge jalma anu iman jeung teu iman aya dina ayat anu ka-16. Tujuanana ngarah naon para wargi sadayana nyaeta hirup urang suci. Para wargi dina kahirupan urang tangtos seueur pangaruh dunya anu tiasa ngotoran kasucian urang. Sadar tina pangaruh sagala rupi kaawonan nu aya, urang kedah wantun micenan hal eta. Sing saha jalmi anu tos ngalaman hirup dipulihkeun hubungan anak sareng Gusti sakedahna teras-terasan ngupayakeun hirup dina kasucian. Urang kedah janten karesten anu sajati. Para wargi mangga urang ngadeheus ka Pangeran. Nun Pangeran janten jalmi anu sapagodo sareng anjeun teh henteu gampil. Namun kukituna kujalaran ku Roh Suci anu ngiatkeun abdi supanten abdi tiasa ngabentenkeun mana anu caang mana anu poek. Supanten abdi tiasa nyandak jalan anu leres anu sapagodo sareng pangersa anjeun. Pasihan kakiatan nun Pangeran ka abdi-abdi sadayana. Hatur nuhun Pangeran, paneda ieu disuhunkeun di lebet panjenengan Gusti Yesus Kristus anu janten juru salamet abdi sadayana. Amin.
Mung sakitu para wargi anu tiasa didungikeun dina danget ieu. Ulah hilap, like, subscribe, sareng bagikeun kanu sanesna kamargi ngalangkungan hal eta para wargi tiasa ngamasyurkeun Injil kasalametan sasarengan sareng ieu kabeh. Mung sakitu pamirsa, cak Gusti Yesus ngaberkahan.